Ayo Tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu kocapkeun harita teh kirawanci pecat sawed karenge kiai ngagenteraan nok kah nok saniah narojol kaharep lain bapa mah hayang beurang teh hayang dahar bet hayang jeung seupan daun kacang mun ngunder ka kebon beung isu keneh mangga tembal nok sup ka dapur ceg kana ayakan leutik jeung peso dapur leos ka tukang tuluy nanjak ka tonggoh ka kebon mitra kebon jagong garapan para santri ngemplo hejo jagongna sedang kumicis sisi heuleranana kacang panjang ditutulusan buahna rambai tinggarbai keur meujeuhna raranguna turut-turut sisi heuleran terong galatik paselang jeung areuy bonteng ngagarayun buahna keur meujeuhna cetrokeun jeung kokoseun dina wates sabudeurna tangkal hiris buahna meuhpeuy meujeuhna pencokeun nu ngundur bangun tejunun balas juntang janteng bari malaweung hatena teu waleh asa-asa boa aing ambon sorangan kitu tapi cek hatena keneh ari sorot panonna mah beda serekna beda karasana nya sakapeung mah boh tetepna boh imutna sok karasa hambar teu antep henteu leleb tapi manehna ngarasakeun nok saniah geus ngadenge ti bapana sajarah Sulanjana kumaha gudawang raheut hatena lantaran kalakuan nu jadi bapana tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Nu ngunder geuning malaweung cek sora ti tukangeunana ngagalindeng matak dedengeun nu keur kabungbulengan nok saniah ngarenjag asa digebah tuluy ngaliuk breh prok panon pamprok tuluy tungkul horeng nuker di lamun geus ngajanteng tukangeunana bari imut lelebisan ampura kakanok geus ngaganggu ceuk Sulanjana henteu malah abdi tembal Nyi Mojang ngan gebeg we hatena teh ngagebeg nah bet nyarita kitu diilari ti tadi ku kakak teh tos ka dapur tos ka kobong ceuk Sulanjana cikikik nok saniah seuri bari nungkupan sungutna calikeun asa kadap nok keun ngunder mangke dibantuan ku kakak Sulanjana bari ngomong kitu teh brek diuk dina luhur batu
Bari telemek tanyarek berak nok saniah oge milu diuk andi perak dina taneuh. Sirahna angger tungkul bari ngalahun ayakan undereunana. Lungguh timpuh andalami wantuning nu geulis kasipuh elmu. Sakedapan katinggal kawas nu gempeur. Dadana turun naik ambekan anak kerep. Atuda kakaraeun diuk paduduaan jeung lalaki komo ieu jeung telenging ati di tempat anu sunyi. Bareng jeung hiliwirna angin leutik nebak daun jagong, pok Sulanjana ngomong, sorana rada harosos. Nok, parantos katilu dinten ieu kakak nyasahkeun. Henteu. Tembalna bari ngaleper, bari ngadaret ku juru panon. Gesruk padu tinggal. Sulanjana ngarenghap bangun eungap, pok deui lalaunan. Ari isina mah sakalangkung. Muh teu muhun hate teh betaheun teuing ieu teh. Nuhun katampi. Tembalna meh teu kadenge. Bareng jeung nyeakna getih naik ka luhur, beungeutna jadi beureum. Ku kakak geus disek-sekan tah. Hate nu terang di ajen diri teh. Estu nyucut teu ngarumasakeun maneh. Ceuk Sulanjana. Dikitukeun nok saniah nyengkatkeun sirahna. Tuluy neuteup sakilat gelenyu imut. Luk tungkul deui. Sulanjana neureuy ciduh. Tangtos nok oge parantos terang dongeng kakak ti mama. Kuno kauninga saha kakak teh sanyana. Semohon saur bapak kakak teh juragan guru. Pokna bangun daria. Anok mah sanes eta. Maksa teh bapak kakak jelema teu uni. Teu kaging kitu kakak. Burung palung kolot sorangan wajib disembah. Kapanpun biang oge. Ceuk Nyi Mojang nyaritana teu kebat. Kaburu inget pantrang upat. Komo ye kaindung sorangan. Sulanjana neuteup antep pisan. Kayungyun kuno geulis ka hate-hatena. Mohon kitu. Kakak manawi teu kaabotan. Ceuk Saniah bangun asa-asa. Sok naon? Aya nu bari ditaroskeun. Mangga. Tembal Sulanjana bari pindah diukna ngadeuketan. Lantaran kasorot ku sinar srangenge nu nyelendap kana sela-sela daun jagong. Mun hoyong diwalar heula ka betah hate kakak tadi teh. Kumaha? Sumun hoyong diwalar heula ka betah hate kakak tadi teh geuningan. Raya deui banget nok Saniah jadi beureum. Tungkul ngeluk bari ngucal-ngucal daun kacang dina ayakan. Tuluy bibirna imut. Kapan tadi parantos? Nuhun katampi cenah. Ceuk Sulanjana. Sanggeus ngomong kitu panona jadi ngembeng. Sirahna diangkat prok padu teuteup. Nuhun nok. Harewo Sulanjana bari rek ngarangkul. Tapi tuluy ngarengkog deui lantaran kagebah ku ucapan nok Saniah. Mugi-mugi Allah ngaridon pamaksadan urang. Naon nok anu bari taroskeun teh bieu, ngomong Sulanjana ngabang balerkeun birahina anu ngagedeg-gedeg. Eta kakak sok katinggal malaweung wae kawas nu ngandung rahasia. Ngadenge kitu Sulanjana tanggah neuteup ka luhur ka langit nu teu aya tungtungna. Nahan cipanon nu ngadadak randut-dut. Nok Saniah gancang nyarita deui. Hapunten kakak, sawios teu kedah diwaler. Manehna ngarasa kaduhung pohara.
lantaran atra katinggal pamenteu Sulanjana jadi reuk malah katinggal dina juru panonna aya nu ngagerendang mitra kaum dangu lila Sulanjana ngabigeuna. Cek Noksania, hapunten abdi. Nok, kakak rarum lantaran bingah pendak sareng anu diilari. Nyata pigesaneun batur pakumaha. Hiji-hijina Nok sifatna anu tiasa ninggalkan hate kakak anu sanyana. Leres kakak sering mikiran diri. Sanes bae sok malaweng. Nanging sering sok ngaraos pondok pangarepan lantaran amanat indung nu teu weleh ngabang baluhan. Kapan sanes parantos didongkapan kapun bapak? Kumaha Nok? Semun maksud teh parantos didongkapkeun kapun bapak sareng tuang ibu parantos dihapunten lahir batin sanes. Cek Noksania bari neuteup bebeureuhna anu bangun jauh paninengan. Leras eta nembe amanat embu nu kahiji aya deui nu teu kinten abotna ku eta amanat kakak teh maju jurang mundur jungkrang mundur hartosna dosa teu ngalaksanakeun amanat indung ari maju. Cek Sulanjana bari jep-jempe nyaritana teu kabat tuluy tungkul nganeng celak-celak aya nu ngecelakan tina panonna Kang Pangandarannya Kang Mul. Non Kang aya Pangandaran Kang Mul sirahna cengkat tetepna saseleke kana sela-sela tangkal jagong terus kaditu kajauhna kaindungna nu kari sahososeun. Nya lamunanana dina mangsa harita mitra kaum dangu mireungeuh kaayaan Sulanjana anu samodel kitu Noksania kabawakeun sedih. Si panon ngembeng manehna teu wani nanya deui. Nok, cek Sulanjana lila tetepna anggar kahareup kajauhna. Manawi Nok tos terang ti mama kumaha hukumna nu maehan numutkeun Islam? Kumaha hukumna mun maehan numutkeun Islam? Ditanya kitu Noksania katingali agak-ege tuluy tungkul bangun nu nginget-nginget lila pok kedal carita. Kakak sanes abdi mabatahan ngojai kamari atanapi ngabibisani ieu mah sakadar bongan dipariksa dupi anu parantos kakuping ti mama mah kieu tah kumaha numutkeun firman Allah dina Quran wa mayaktul mu'minan muta'ami dan fajaujuhu jahannamu kholidan fiha wa godibalahu alaiha wala anahu wa adalahu azaban adiban. Sing sah nu maehan jelema mukmin kalawan dihaja wawalasna neraka jahanam anu langgeng jeung Allah pendu ka manehna ngalaknat jeung nyadiakeun azab anu pohara. Eta teh aya dina surat An-Nisa ayat 83 kakak. Cek Nyi Mojang dari apisan bari jeung perceka.
Mitra kaum dangu ngadenge kitu Sulanjana beuki ngahruk, Cipanonna beuki murubut. Mitra kaum dangu bari nyusutan Cipanon pok deui Sulanjana nanya sorana harosos. Jadi lain kudu dipaehan deui nya. Kumaha kakak? Nya lain kudu dipaehan deui nya. Islam teu widi ngahakiman sorangan ka. Nanging eta tungtutan teh kada dipasrahkeun ka pangadilan nagara. Walau noksania ngomongna beuki lancar. Kumaha kewajiban nu jadi anakna? Putra nu maehan atau napi nu dipaehan? Nu maehan. Kapan anak nu dipaehan mah kudu masrahkeun ka pangadilan nagara teh? Sumuhun. Anak nu soleh tetep kedah ngadoakeun. Da burung palung kolot sorangan wajib disembah. Ngadoakeun sangkan dihampura dosana ku Allah upami parantos maut. Upami aya keneh ngadoakeun sangkan bapana dipaparin terbuka hatena ku Allah Subhanahu wa taala kakak supados buru-buru tobat. Da Allah mah maha kawasa. Allah mah lautan hampura. Nu nok katampi nok. Ayeuna mah teh kakak teu sumpeg teuing. Bari rada ngemplong. Cek Sulanjana bari netep antep pisan. Nok. Kamana si Nok? Kadenge ti kajauhan Mang Hasan gegeroan. Tayuhna mah dipiwarang ku Kiai. Hapunten abdi kakak. Cek Noksaniah bari nangtung. Tuluy ngasongkeun leungeunna ka Sulanjana. Jung Sulanjana oge nangtung bari gancang nampanan leungeun Noksaniah tuluy ditarik dibawa kana dadana. Mitra kaum dangu sajongjongan patetep geget bari pada ngembang Cipanon. Noksaniah lalaunan ngolesed tina rangkulan Sulanjana tuluy tungkul ngahuleng regeyeng kana ayakan underan belecet kolepat diantara tangkal-tangkal jagong Sulanjana ngajengjen sailalila. Ngabelecet nyemojang teh ngolepat diantara tangkal-tangkal jagong Sulanjana ngajengjen sailalila tuluy ngagerenyem. Bagja teman mun aing ka manehna, cek Sulanjana. Najaro hatena ngomong sorangan. Mitra kaum dangu singkat ieu carita balik ti pasantren Cipakem teh Sulanjana teu wudu rebo lain rebo ku babawaan tapi rebo ku katineung
katineng ku kembang pasantren jeung ku kanyaah kiai, kacipta jeung karasa keneh ku manehna keteg jajantungna. Haneut ambekanana jeung salangsang seungit buk Noksania basa parangkul geget di kebon jagong teh. Breh katinggal deui ku panon batina basa dina peuting napi isukeun manehna mulang. Ngariung di patengahan kiai manehna jeung Noksania. Noksania katinggal alum bangun nu sedih nyatang tu sedih nama lantaran isuk baris paturai jeung telenging hatena. Tina pertanyaan Sulanjana kiai teh nerangkeun cenah nurutkeun kitab suci Al-Qur'an kisos atanapi hukuman mati di syariat Islam henteu dilaksanakeun lamun nu maehanana dihampura ku ahli warisna nu dipaehan nyaeta kumayar diat parurugi anu pantes. Lamun ahli waris si korban sanggeus Allah ngeceskeun hukum-hukum ieu maehan si nu maehan teh padahal geus mayar diat atawa maehan nu lain si nu maehan dirina di dunia dihukum kisos jeung di akhirat baris disiksa anu pohara beratna. Kitu ceuk Kiai Hanapi dina mangsa harita. Kumaha mama upami ahli warisna teh daek ngahampura? Sulanjana tumanya kalayan daria pinuh kurasa kapanasaran. Aku kudu ngahampura Kasep. Kapan dina doa iftitah oge aya kalimah anu kieu unina. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hartina satemena salat abdi, ibadah abdi, hirup sareng paeh abdi sadaya karena Allah. Kumaha artosna mama? Anak kudu taat ka indung bapa atanapi ka pingpinan? Memang urang kudu nurut jeung taat kana parentah indung bapa jeung pamingpin. So teh upama eta parentah henteu mengpartina jalan anu dipiredo ku Allah. Ceuk Hanapi. Jep weh, kaayaan jadi jempling sajongjongan. Naon kewajiban si anak upami terang kalakuan kolot na mengpartina jalan Allah? Tanya Sulanjana deui. Sanggeus ngahulang sajongjongan tumanya ka Kiai Hanapi kalayan daria. Ngajak kana jalan Allah tangtuna oge. Sakurang-kurangna ngadoakeun muga-muga mantena maparin taufik jeung hidayah. Saur Kiai Hanapi ngajelaskeun. Mitra isukna teka catur di jalana. Kajen jauh teburung cunduk, kajen anggang teburung datang. Sadatang-datang na kaimah gutrut Sulanjana nyieun surat keur ka bapana. Tapi sameme surat diasupkeun kana amplop, pek kumanehna dibaca heula supaya nu marancodonge ngadangun. Kalayan hormat, mugi kauninga. Ieu nu nyaratan teh putra bapakku anjeun. Putra Tibi Umi, urang marga mukti teh. Sanggem embu mah basa bapa ngantunkeun teh putra nembe umur 4 tahun. Ayeuna embu parantos tilar dunia. Sateu acana nilar aya amanat ka putra. Sanggemna ulah wakan nembongan ka bapa hidup. Satungtung bapa hidup tacan tobat kana dosana jeung tacan ninggalkeun lampah anu maksiat. Bapak, sayaktos nama putra teh henteu tebih ti bapa. Putra teh terang kana sadaya tincak bapa ayeuna sadidinten. Geuning bapa teh masih teu acan babalik pikir. Bapak, putra teu kinten hoyong enggal-enggal ngarahu dampal. Upami bapa palai uning asa ieu putra teh panuhun supados enggal nyumpunan panuhun embu mung sakitu bae heula sembah baktos putra.
Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Saminggu ti harita Sulanjana nyaksian inya dinu karyaan di Majingklak. Bapakna keur mabok arak dina tayuban cocorowokan. Bari ngagugut tetronggeng di pakalangan. Matak era parada ningalina oge. Kabeneran harita teh Sulanjana diukna tukangan hiji kolot. Nu gigireun eta kolot ngaharewos. Kumata teh kalakuan kawas lain kolot bae nya. Cenah bari nunjuk kanu keur mabok. Rei beungeut Sulanjana beureum, teuing ambek, teuing era. Ngotahna pisan teh ti barang manehna nampa surat kaleng eta teh. Siga nu hajakon. Tembal eta kolot ku harewos deui. Kumaha kitu eta caritana teh surat kaleng teh? Kieu geura. Saminggu ka tukang. Waktu abah jeung batur-batur abah ngariung di balai desa, di katabihan katingali manehna jamotrot bari ngiwing-ngiwing surat eta teh oi. Terus kumaha? Datang ka balai desa jol-jol murang maring kanu aya. Ngomongna cowong kadenge ka mana-mana. Kurang ajar cenah yo, batur. Kakula aya nu cucungah wani-wani ngadongengan. Nyaho Andika. Di daerah urang aya nu leuwih luhur pangkatna ti bendera asisten. Aya nu leuwih luhur pangartina ti ajengan Cigoong. Jawab ku Andika cenah. Teu aya tembal kuring teh. Ho cek abah. Nyaho pan bandera asisten oge. Ilaha nyarek kula teu meunang main. Ilaha ajengan Cigoong ngadongengan sangkan kula ulah lucah. Ari ieu kurang ajar. Aya surat kieu cucungah. Make mawatahan ka pantar kula. Kitu ngomongna. Bari ngajejewet surat nu diiwing-iwing tadi oi. Urang diaurkeun. Ceuk eta kolot. Seak beungeut Sulanjana nyeak mitra. Bari ngagerentesna jero hatena. Surat ti aing disosowe. Ti anakna sorangan. Ceuk Sulanjana. Ngadenge kitu atuh leos we Sulanjana ngaleos. Bari meungpeukan ceulina. Mitra kaum dangu. Sanggeus Sulanjana ningali kalakuan bapana teu aya euih-euihna. Jeung ngadenge caritaan eta kolot kitu. Hatena anu tadina geus deket-deket kana sadrah teh jadi teuas deui. Piwejang kiai anu sakitu munalna jadi ngulit bawang. Singkat ieu carita, heuleut sabulan oge geus teu aya nyangkarukna pisan. Ari ku kitu teh mah atuh dalian ti ditarimana ku hate anu bolostrong tina atikan agama katurug-turug kapangaruhan ku pakumbuhan kahirupan priayi zaman harita. Priyayi leutik cara Sulanjana kudu nyaho pisan ka mana dengdekna topi. Dina zaman penjajahan Walanda zaman baheula mitra. Hartina kudu nyaho kana karesep anu jadi dunungan. Mun dunungan resep moro, urang kudu milu resep moro. Mun saluhureun resep marak, urang oge kudu milu resep marak. Mun henteu lain bae pada ngajarauhan, tapi kana kondi teu oge gede pisan pangaruhna. Ari juragan camat nu harita ngageugeus eta daerah, karesepna teh main jeung lacur. Atuh kahandapna oge ngan bereng bae resep main jeung lacur. Da asa dicontohan
malah asa dikudukeun. Nya kitu deui juragan mantri guru Dunungan Sulanjana. Sakarep pisan jeung juragan camat teh sedep men sedep lacur. Mitra mimiti nama Sulanjana teh ngan kapaksa pikeun ngangeunahkeun hate Dununganana bae. Tapi nya kitu kalakuan goreng mah teu kaup dipirucaan. Anu geus nyandu sok mata kawalahan awak sorangan. Tina mimiti diajar domino jadi nyandu kana jiit, kana ceken jeung sintir ngan rahayuna Sulanjana mah henteu ari bae lacur mah. Mitra kaum dangu, Teku hante Sulanjana anu bareto basa anyar keneh jadi pemujian kolot-kolot teh ayeuna mah malah pada ngajerbian. Ternyana cenah Sulanjana rek melengkung bekasnya lahan. Getih bapana anu nyak serak dina awakna anu diteken kuatikan kalmesan budi 4 tahun di sekolah guru ayeuna ngagalura dina dadanangan henteu kawas nu sajen teuing bae datang ka sakola ari isuk-isuk teh ti pangaduan atawa ti pondok ronggeng kanok saniah sigana teh teu inget-inget surat-suratna geus tara dibaca-baca acan sumawona make diwalonan sagala mah teu arieun ku ngadeluk mautan kartu komo ari malam jeung poe minggu mah atawa tas gajihan parat ti sore nepi ka isuk ti isuk nepi ka sore. Manehna nyobat jeung juragan mantri polisi ngan ari juragan mantri polisi mah nya main nya lacur maehna mangan milu dina maena bae dina palebah lacurna mah kajen nepakan reungit di luar. Nepakan reungit di luar maksud teh alatan main manehna sering pasea malah gelut oge kungsi pasea jeung bapana lantaran main licik ngan henteu ari nepi ka gelut mah kubu sorangan ngan ngaranna bae boga bengkok salawe bau teh da ari nu digarap ku soranganna mah paling oge 3-4 bau saliana mah unggal tahun oge angger ku babah bopeng babah nu bareto ngamodalan maehna basa pasang kubu teh kumaha teh kitu da hutangna ka babah bopeng teh patumpang tindih wantu lain bae hutang urut masang kubu teh tapi unggal isuk ditambahan ku hutang keur modal main jeung rucah ari main jeung rucah teh keur mah kabeukit singongora katambah dicontohan kuno jadi dunungan ku bandara camat atuh beuki maceh bae salawasna mun didinya bandara camat aya main didinya tangtu manehna aya da ongkoh manehna anu jadi kauanganana bandara camat oge jadi kaharti mun hutangna ka babah bopeng teh beuki salaput hulu bae da puguh dipake modal main jeung rucah kuduaan. Mitra kaum dangu kulantaran hubungan jeung bandara camat pohara raketna atuh dina meres jeung ngajepit rahayat teh sama menapisan dan ngarasa boga panyelindungan teh upama manehna teu boga keur modal main teu asa-asa deui narik patung ti rahayat teh alasan mah keur ngomean ieu keur ngomean itu rahayatna ngan bati gugulunuk di tukang tapi kilang kitu oge teu aya nu wani pok lamun digambreng ku pamajikan biasa kalah ka morongos. Nah maneh teu nyaho
Yen mun kami ngeureunnan main bakal moal kapake ku antara camat dulu. Sing ngarti atuh jadi awewe teh. Da kami masuk main sote keur ngalap hate dunungan. Keur ngalap hate dunungan. Barina oge awewe mah teu kudu pipilueun kana urusan lalaki sia. Nya, kapake ku dudungan oge ari ku rakyat pada ngupat mah. Di mana ngeunahna atuh? Gandeng sia. Lain gandeng-gandeng kitu. Kahayang teh ulah ngahanakeun teuing. Ngahanakeun naon sia? Maksudnya sing bisa ngomah-ngomahna teh rakyat. Geura intip. Rakyat teh ari tukangan mating karuci bas ngomongkeun eta teh sabodo teuing aing ngomong urusan jeung rakyat. Dikieu ku aing mata rakyat mata. Ih. Ari dibejaan teh. Sok tara ngadenge. Yo, bisi teh nyaho harengheng desa teh harengheng. Alah, jadi teuing pikiran. Rakyat mangka oge cicing sorangan geus barosenan mah cicing. Tembalna. Atuh geus kitu mah bab we pamajikanna teh balem mitra. Mitra kaum dangu, kocapkeun dina hiji mangsa. Kira-kira jam 10 peuting. Manehna diuk dina kursi goyang di tepas hareup bari udud. Pikiranna keur balueng lantaran keur mikiran pimodaleun main isukan peuting. Manehna diondang ku nu karyaan di Ranca Keusik. Mangkaning ceuk nu ngondang teh bakal aya penciteun cina sugih ti Cirebon cenah. Lebar temen mun teu milu ngepung teh. Nu matak kacida ambekeunana basa tadi beurang nginjem ka babah bopeng di persabenan teh. Cina cekekeun kolera majar teh. Punten. Bapakku aya calik. Punten. Sampurasun. Araya kitu. Ceuk nu ti luar rada bedas dumeh parwek meureun. Saha? Oh, manawi teh teu aya kuring Sukandil. Ceuk ki Sukandil. Tim sukses na baheula teh mitra basa meh nyalon kuwu. Bari bus asup da kebeneran panto teh molongo. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.